enten surga teh ku Allah dicabiskeun pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng umat para nabi anu sataacana anu ngangken umatna para nabi di Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat turut umat kana ajaran marantena maka eta hak lebetkeun ka surgana Allah nupang payuna lebat ka surga teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung umatna. Jadi urang teh mun teh mah rek lebet ka surga teh pangpayuna. Ngan bisi mun teh mah teu asup ka surga bener kana neraka. Kana neraka pangheulana kitu nya. Namawi di dieu ulah amisna hungkul pahitna ge kedah uningan. Budala ummati la yadkhulunal jannah. Kalau bana umat kami teh moal asup ka surga kulantaran seueur saumna moal kulantaran seueur salatna kulantaran seueur saumna jalmi anu seueur salatna dipapai salatna teh geus salat fardu can sholat tah can salat tahajud tah can salat duha tah can salat witir tah can salat sunnah mutlak anu sanesna dipapai tah kabita ku pahalana saur junjunan jalmi model kitu anu seueur salat teh moal bisa asup ka surga wala siam jeung moal bisa ngasupkeun ka surga saum urang Senin Kemis saum Daud saum Rajab saum Sya'ban saum Ramadan saum Syawal sadayana eta saum teh moal tiasa ngalebetkeun ka surgana Allah. Jadi anu tiasa kana lebetkeun kana surgana Allah mah naon nyaeta bisalamatis sudur hartosna salamet hatena ras wasakhawatun nufus bagirna dirina warahmatu li jami'il muslimin sareng nyaahan kepada umat Islam tah eta teh buahna abdi mah dek eta we hungkul salat moal puasa moal da geuningan moal asup ka surga dina hadis ieu mah disebatkeun sanes kitu maksadna jadi salat urang saum urang teh sing ngabuah sing jadikeun buah pan intina mah urang teh melak teh jang buahan melak pare urang teh ngarah buahan ngarah arek parean dipelak urang teh capek-capek nandur geus dipacung geus dipandur digerendel urang teh pare teh ditancepkeun parena jadi pare teh koneng ku arang teh antepkeun teu dipanen ahkeun bae antepkeun jang manuk we man kitu henteu kitu pan urang melak non melak buah melak manggu melak rambutan diurus di alit kene tepikeun katumbuh batang jadi tangkal tadi daun jadi buah geus buah keun bae jang kalong nah kitu teu pan perlu teh urang teh buahna dina ibadah kayak kitu dina ibadah teh tah salat teh anu tiasa janjentenkeun ngalebetkeun ka surga teh nyata buah dina salat naon buah salat nu tadi teh bulah anu salat anu aya dina salat teh nyaeta anu ningakeun kajungjunan budala ummati la yadkhulunal jannah Allah teu butuheun kana salat Allah teu peryogian kana saum urang tapi ibadah urang teh kudu bisa ngarobah